Jadi mun balik deui ingetan ka makhluk teh dahar lain nyomponan ka hayang nafsu dahar teh. Tapi naon atuh mere hak diri. Sabab ieu kudu dahar aya hakna. Lamun teu dibikeun hakna engke jadi gering, jadi tungtunganana teu bisa ngalaksanakeun tugas kewajiban ti Allah. Jadi bunuh diri akhir. Jadi lain bubungahan. Pedah sesuai jeung kahayang nafsu lain. Bisyahwati kalawan syahwat. Wal mut'ati jeung kabungahan, jeung bubungahan. Nah, jadi lain bubungahan pedah sesuai jeung kahayang nafsu. Prai teh ningali pamajikan, atoh pedah aya pamajikan deui. Budak aya harta boga urang atoh lain kitu. Tapi kumaha? Nah, beda deui ya. Ahli-ahli makrifat mah ningalina ka mana? Ka hadrat Allah ka ditu. Dahar, pan sesuai jeung kahayang urang. Gitu. Tuluy aya pamajikan, tuluy aya budak, tuluy boga harta. Poin. Jadi lain bubungahan ku eta agyar. Bungah ku pedah pamajikan moal. Pedah dina boga pamajikan bisa amal soleh ka pamajikan. Ta amal soleh ka pamajikan teh jamal Allah eta ningali jamal Allah bunganan. In pedah boga pamajikan ngurakan kurang dibere duit loba bunga. Teu katempo seuri ka urang. Eta masalah. Salah atuh eta mah gitu hudud disebut hudud. Urang juga nanya, waduh, Kangjeng Rasul boga istri anu ora keneh geulis Siti Aisyah. Lain jamal Allah, ningali kageulisan teh jamal Allah katinggalin. Lain mentogna rupana lain. Engke geus karibut dipulangkeun ka mitoha. Jamal Allah. Nu alus timbul tina jamal, nu goreng timbul tina jalal. Jadi goreng rek alus, bunga we sabab tajallina kana jalal jeung jamal nu jadi bunga. Lamun henteu kana jalal jeung jamal, engke nalika alus papanggih jeung alus bunga, nalika papanggih jeung goreng susah. Panggih jeung alus ningali jalal bunga, ningali jamal bunga. Nalika panggih jeung goreng nyaksi kana jalal Allah bunga.